yuksarubil jari wakil naslimah wakat sarang hari isi kalau dijulihat dan karantos dijamakkan itu emas bisa inputan wa alilin sarang ku alif yuksaru etak dicirian bukas roh itu emas bil jari dina tingkah JR wafin nasbi sarang dina tingkah jabar makan dari sarang satu senang nyarioskeun irobnya kahiji atau sitako parpabe wawin wansi karena bilha nomor kedua isim tasniah jumlah bil alif firba ilmu sanawa illa isafi mutba ilmu dak akhiru jama mudakar jumlah parpabe wawin wadi ajrur wansi bisalimah jami amirin amargi atas harkat nun jama dari nabi atas harkat nun tasniah dari nahat Angela bin al-Makudi lisan al-musakna khobidun sakilun wafatu khobid awti al-khobid li sakil liyakon akajul supaya terjadi silibat akhirnya nomor keempat i'rab niyabah adalah jamak muannas salim makana satu isi anu dijamakeun ukta jeung uha lid maka cirian jabar jejerna bukan roh bagina maksudna jamak muannas salim ikrobna niyabah buktasna nalika jabar bukas roh niyabah dina kata ieu eusina niyabah harakat dina harakat maka kamari i'rab niyabah ayat niyabah huruf dina harakat ayat harakat dina harakat dia jamak muannas cirian jabarna bukan roh niyabah dina fathah oh ingrediena wan sipi kasrin jam'ata nisin orif wan sipi kasrin jam'ata nisin dan nusab dijamakeun kutakeun oleh panawan jamak muannas oh gerak haram jamak muannas salim majuni'a majid datae nah pangan kajian ku jamak muannas salim musuh salim tak salim pangan dikajian ku salim teh ya dinasara istirozan an jamin taksir rasa dina jamak taksir wa huwa ma'lam salam bihi binaul wahid kubahasa mazidate maksudna wa ma'bita walidin konjumiyate ay jumi'at bil arifi wa ta'i al-mazidata ini dijamakeun ukta bil alif bari statusna alif karena zaidah keluar ku bahasa eta seperti lafaz kudotun oke di nama pada kudotun aya alif aya ta ngahan jatal alif nah lain zaidah sama asal panukuran dina dinawan dina ya asal nama kudo yatun kudo yatun contohkan iya karena lita arruqya wan bitahi maqal jadi kudo bajan akhlakun bajan awan akhlakun dinawi ramin dote radin akhlak dinawi ramin dote
eko ala atawa alif zaidah ngantak nata eja tidak kami dong disebut jamak muannas seperti mana baitun afiyatun lapan afiyatun alif ayata jamak dari gede jamak ngan aja kata eja tidak tanaga alif naga alif nama jadi alif zaidah sebab nararangan kana harap asate alifun aktaro min asrae sahabat begoiri maeni nganta mata harap asal sebab asal mukrodna baitun disamakeun abya asukana be baru maaf orang behe mutahum minas surat. Jadi aku wal murad nu dimaksudku majuni kita inwalid teh maka nadil alifu wata'u sababan di bila latihi alal jami nyaeta izin atau jama' anu kabuktatan alif jeung takna eta jadi sabab dina nuduhkeun kana makna jama' ya pokoknya maka nasil alifu wata'u sababan dihilah latih alal jami contoh hinda Tuhan kona hindun itu mah kata alif jama mana hinda pun biasa hina datun biasa hini datun kok petake dipayun Wasali mal aini solatis man amil isba'a aini ta'ahu irtakinal aini mu'annadan badak muqtataman bitaki al-mujarrada hati detalia berotati al-khotib rubil aditakulan padrawau jadi maksud maka jumi'ah bitain wali maka adil alifu wata'ud sababat dilalatihi alal jam takwa maka eta lapan udotun ya sabab masing-masing nasdina udot dikalian jamun mutalak isun bisa dikuatkan nah walaisa min makna mufihi rian nasdina lata kuli wa ini minual laisa bila diwata nuduhkeun udot karena jamaah lain pengaruh alif cinta nuduhkeun afiat karena jamaah lain pengaruh alif jeung mohon wa inna huwa risiko etama nuduhkeun kana zaman aku segat nabuk terus segat jamata sir udatun wajan alatun afiatun wajan alu jelas saja jelas kada ulah tuwaladi man rojul kaani asin tiga aidon mubil kada eta tetap sapertoskeun ieu man rojul bitain warin ulatu alapan ulatu waladi sarang an jamak muannas alim Kojuilah ngatatos dijantankan itu Allah di isman karena jadi ngarah karena jadi alami. Udila eta aril yuk saruh fil jari wa fil nasbi mana za eta aril yuk saruh fil jari wa fil nasbi mana udila eta diterima itu za aldon kalawan dari tidak itu lagi hati-hati dari contoh kata sapertos lapat adri atin masalah
melek seperti jama muannasa li anukat di dina pada jabarna ku kasronia batina naon lapat ulah tuh balik lapat ulah tuh hukum ikhobna melek les sapertoskeun jama muannas salih tegesna nalika jabar sareng jeerna ku kasro ulah atuh lapat ulah tuh disebutna mulhab jama muannas salih sami jama muannas salih. Naon pangna lapat ulah tuh disebutkeun mulhab aya di negara ya li annaha la mutroda laha min lafziha li annaha karana tanya lapat ulah tuh la mutroda eta teu aya lapat sega mutrod eta maujud laha pikeun lapat ulah tuh min lafziha dina lapatna ulah tuh marang udah ulah tuh lain jamak muannas salim tapi disebutna mulhaq jamak muannas salim. So atau ulatul ahmali ulatil ahmali biulatil ahmali wa kumaha lamun jamak muannas waladi kocu ilahis man jama muannas salim anu tos dijantankeun ala nia salah contoh adriatun lapat nama jama muannas da aya alif jeung taja ida ngan dijadikeun ngaran hiji kampung adriat tuh itu ulah pirang-pirang aya nanti hiji kampung ngaranna kota adriat jamak muannas salim nu dijadikeun alamnya da ubila ayadon ta hukum yuk saru fil jari wa finasima diterima dina jamak muannas salim anu ku jadi alamiah lepenado sakur jamak muannas anu tos dijadikeun alamiah bahkan mulhaq deui sakur jamak muannas salim sareng mulhaqna anu dijadikeun alamiah hukum i'rabna eta sami sapertos jamak muannas salim anu asli tegasna di cirian jabarna bukan bari mae tanwir nage jabarna bukan bari mae tanwir contoh hadiri akri'a itu adrian sir marore kubian li'atin tahil menurut madhab anu sohe so gratisnya lah maksud walatis mentomilah ya ila anak masumnya diri min hadal jami wal mulhaqi bihi nahu adnat yunsabu bil kasrati kama kana qabla tasmiyati bihi wala yudafu min mutadwinu tak sakur jamak muannas salim sareng mulhaqna nutos dijantankeun alamiah maka hukum i'rabna sami sapertos jamak muannas salim anu asli tegasna di cirian jabarna ku kasrah bari make tanwin contohna hadhihi asliatun ro'at asliatin marartu bi'atin wa hada wal madhabu sahih ieu teh madhab sahih ya aya deui madhab sahih mohon malah aya madhab anu sahih dua deui wa fihi madhabani akhorani mana madhab kedua jeung kadieu hiji annahu yurfa'u bitomati wa yunsabu wa yuzaru bil kasrati wa yuzaru min ta'wil di cirian rofa na kudonga jabar jinjer na ku kasrot nan pedah dengan ngotan wi alias goer mon itu pakai taklid hadiri akri atut ra'ayatu
asrina di marartu bi asrina di bahkan tahun keduanya anahu yurfa'u bidonati wa yunsabu wa yujarru bil fathati wa yudatu min mutandid rofa'na budoma jabar jerna kupata bari sumaketan rin atau irot bolermon sorry tapungan dari ala niat asuk menurut karena pekman angkena katamu annasun bi'adil mutlaqo katamu annasun yang asa alam ya bareng jeung hadis asuk kana mana katamu annasun bi'adil mutlaqo katamu an jadi irot bolermon sorry jabar jerna kupata wajurra dilkasate maklayan sorry malam yujab hadiri akhriatu ra'aitu akhriata marartu bi akhriata ngancep kaul sohe mah sami baik seperti jamak mu'annas salim meme dijadikan ala mia ropa kudong jabar jerna bukan rop bari namotan win catat dinasi mohon ayah baharna bahar Imrihil, alasan ada ya arusna di obat arusna mak bodoh ana wartuha min asri'atin wa luha biyasriba'an nada ri'ana darun ali ana waratuha min asri'atin wa luha biyasriba'an nada ri'ana darun ali nadarun Ta'olun mafa'ilun Ta'olun mafa'ilun Ta'olun mafa'ilun Tanawardu merhatikan abdi haka mahbubah Saha manas mahbubah manas Hajar mana Tanawardu merhatuskan abdi haka itu mahbubah di mana nasib Imril Qais al-Kanadi min adri'atin di kota adri'ati kampung adri'ati kampung Royong di Puncak sebenarnya jadi perlu puji mana tuh wa ahluha bari keluarga mahbubah dia ribat tetap di kota Yasrib dekat Madinah adna dariha aripang handapna dina paningali adna dariha aripang handapna pangdegetna di lemurna itu mahbubah nadorun eta paningali alim an luhur itu nada biasa mana teh hanya membayangkan ke di puncak gunung tidak jauh kudu berangkat kasih jam manatnya nah mantak sampai kelwe karena puncak gunung Royong apa yang begitu dia Imril Qais keur ngabayangan gitu ya Imril Qais begitu ngobrol nate kuring merhatikeun kata bogo di kampung Adlian sementara keluarga mahbubah pendudukna keluarga aya di kota Yasrib tetap lumayan rada jauh dari di Adlian Yasrib anak dari hata kira-kira numpak dekeutna di lemurna keluarga nama teh nadarungan yang minangka satunya lah, lihat tanggal satunya yang tongkol kita memang wadah ada kira-kira lah, ini antara kita lumpur, kalau kita bayar ajar, nah mana contohnya min asri'atin, sami seperti jamak anas, jadi atur alhasil jamnya jamak muannas salim sarang mulhaqna di mana dijadikan alamiah maka hukum i'rabna istilah kau jadi roba kudoman jabar syarat jr
kasroh dari make tanlid madhab ansahih dua ropa kudomah jabar dalam jewarna kasroh dari kewango tanlin kolil ya kan katilu ropa kudomah jabar dalam jewarna kata dari kewango tanlin dalam huruf ikrot gormon jamak muannas salim teh penjelasan Al-Ghazali. Jamak muannas salim teh dibagi dua. Kaliji asli atau ikhtiasi anu memenuhi kata taktik jeung syarat jamak muannas salim. Kedua ayat simahi atau timul hakim. Kedua simahi atau mul hakim. Jamak muannas salim nya anu mulaksana memimpin memenuhi syarat ketentuan jamak muannas salim. Oh, mereka dia balik belum. Maklah dia duku alaihi hatu jamil muannas salim. Itu kan kita lihat. Ngarang mulhaq jamak muannas salim teh maklah dia duku alaihi hatu jamil muannas salim. Lapat-lapat asli ke-7 takrib jamak muannas salim. Oh. Jamak muannas salim anu kiasi sadayana ayat 5 warna. Saha eta teh dawuhan Imam Al-Asy-Syatibi dina Salafus Shorih aya. Hiji sakur-sakur isim anu ditungtungan ukta kalawan mutlak bade alam atanapi sanes alam. Bade muannas atanapi sanes muannas. Ulangi, sakur-sakur isim anu ditungtungan ukta kalawan mutlak bade alam atanapi sanes alam bade muannas atanapi sanes muannas. So, gerak muslimatun ayatah dijadikan alamiah maka lain alapun. Sok sama dengan muslimatun. Ade ulah disangka nasirotun mufradna nasirun tamahan anita jadi nasirotun. Nasiratun mufradna geus nasiratun datang ari jeung tak ngarepet nu tak mohon gitu karena datang tak sama mana oke al alif taklif qalba habit tasniyah wa ta'atta alzimat tanhiya irtibatnya sekarang juga munta alman dobe silhil alif masdowo hakikana mislaha irtibatnya sekarang juga Panislah hukum maha wa hukum wata tanisin ahmad datang latis bisa muslimatun kain berat yang didalamkan dalam tadi bulan biji saja anu kiasi cepat sakur isim anu ditungtungan tak kalawan ngelak bade alam sanes alam bade muannas sanes muannas torhata torhata sama saja alam mudakar dengan jamak anak mudakar salihun. Nomor kedua sakur isim anu ditungtungan ku alif taknis kalawan mutlak bade maksurah bade mamduda. Kedua sakur isim anu ditungtungan ku alif taknis kalawan mutlak bade maksurah bade mamduda. Sok contoh maksurah budla jamakun budla Belayatu Mamduda Sohrotu Tak
Sohra'u. Nah, kita sok tadi bawain. Ulah kena ayat jangan jadi keluhan itu aku. Sok kalau begitu baik. Sohra'u amr ke? Sohra'u wa Sohra'u wasin. Wajib jadi waru. Amra'u Sohro'u angkat ke alif mu'tama Sohro' wa ilmahun di makapan saya dari tani masuk pada berkuah mohon hasil jamin terus saya tahu amro'u amro' wa sohro'u sohro' wa wajib jadi wawuki jokberna al-alif taklik korba hafid tasniyah wata adib nakongan dinatasnya nah hamjana jadi wawukoh wamaka soko asli wawin sunniyah wana bo'il wahaya Baraka inilah biji sakur isim anu ditungtungan otak kalawan mut adulah sakur isim anu ditungtungan alif tak kalawan mutlak pada maksud bareman sapa maksud ya di raya isi saya mohon ya nalin jadi kenal etarana jadi den iya jadi kenal iya mana akhiroma surintusan nis'alku ya intanaha salah satin murtakia gitu nomor katilu sakur alam anas anu itu aya alamat muannats sakur alam muannas anu itu aya alamat muannas dalam kurung kata isim alif taknis jadi ngaran muannas itu aya tanisan aya alif taknis kiasi di jamak karena jamak muannas sahih hin tun alam muannas aya alitan sok jamak hinda dun nami istri ayat alif sok jamakeun kecuali bab hazami oke kecuali bab hazami nalika dimat ni ke karena semuanya kita mah dijamakeun karena jama muannas sok sanajan adami alam muannas teu aya alif lam kau anu ngamat diketemuan dijamakeun karena jama muannas nah itu aya kau bahwa adami nadir nah isim goer mon sorif nadir ju sa ma alias naon geradesna Wafri alal kasrifa'a li alama rojo sama indah tami min tuh ulama tadi nomor solena nomor 4 sakur isim rubahi mudakar goer adil anu ditasir sakur isim rubahi mudakar goer adil anu ditasir isim rubahi mudakar sareng-sarengna isim rubahi sareng-sarengna aya genep sabaraha
para genap mohon genap. Oh, ismin mujarradin roba'in ta'lahu wa fi'lilun wa mati alin wa lalin. Ini. Mohon. So, gerak. Ja, farun, takdirkan. Ju'ae, tirun. Aku goyar akil. Jatah Ju'ain fir sok jangan ke Ju'ain firot dirhamun takdirkan duroe himun jamakan duroe iman jelas nomor seberapa satu dibrijun takdirkan zubae rijun jamakan zubae rija bersunun duroe sinun duroe sinatun juh kapun juhae timun juhae tibatun nomor kalimat sakur isim anu jadi sifat tina mudakar goer sakur isim anu jadi sifat tina mudakar goer akhir ayamin ma'budat ayaman ditalun rahasia ma'budat sifat tina ayam ayam teh mudakar goer akhir ma'budat dijamaah karena jama muannas salim kiasi cibalur pirang-pirang gunung mudah goer akhir rosiat dijamakan karena jama muannas salim kiasi lamun aya liat anu lima eta hukumna simai sakumaha ceuk diladoskeun ku Imam Asy-Syatibi waqif Obidit tawana wilikra ladirhamin musyabar Sorat lanjait nabin wawas Fidweril akili wa beruda musalamon lina akili sama tak misalin kewaduna isip akhir nakasut anisna mengakar musakar nubar akhirna ala punsa tetap nisna mudar musak sifat sina mudakar nubar akhirna lian eka takkan sima'ila jamak mu'anas salim anu simai nyaeta baliati anu lima warna kaki gitu sawatina al-mudhari di awal halaman 50 40 genap 40 genap ada ya 40 genap mereka jadi genap wajurabil hati maklah yang sorib malam yudab awyakumah dan al-rodib wajurro kadang-kadang nyirian jer anjil bilpat hati kupata maka isim latihan sorib dari batanbin itu kajitna malam yudab dinasa lagi diidopakeun itu mah latihan sore. Ao yaku atanapi dinasa lagi kamu kosan itu mah latihan sore. Rodi pak eta tumiba bejaknya rek ngiringkeun itu mah latihan sore ba'da al dinasa ba'da alif lam. Rodi pak eta ngabarengan itu mah latihan sore ba'da al dinasabah alif lam ngalogat masalah
beres irob niabah nomor 4 jama muannats jeung mulhad ayeuna kalimat ciria jr buka niabah dina niabah dina macam ciria jr buka nah niabah dina naon makla yang toriku isim mutara narimatan alias isim goermon atau isim goermon termasuk irobna niabah khusus nalika CR nabupat niabah dina kasro nya deui kitu nya panjangna mah bahasan isim goermon sorry nah heula we nya imritina bahwa isim goer kata Batik batik lahyan sorif mimma lewat pilih saroyat mana izin bermon dengan kata karena di ilham ngabukaan elatu biaya usah ismu illa sae al illatan domi anit elat hidi usinaya tilu alisan isman sudah tegas mutahab ibrina alif kota nisi agnas wasaha wasigotul ela tua bareng jeung wasiayatil wasiah anal tahqiq wasiah karta wajan wasiah karta alif illa tanil rasmo ma'aslin awas nipik bareng jeung alam ayaga nafwahati histarla sutamna alam wajah tarkibat kata-kata nisun bima adal alis ada kata nisun bima adal tak izin goer musafir anu jumlah naya 12 anu elat wa maya salah anu dikumpulkeun dina sa'ir isma wazin adilan anis bima rita din rakib wazin husnatan paulat muka rakamula adun wawad husnatan nisun wa ma'rifat wa husnatun sumacam unsumnatar dan nomusyahidatun mingkokiha alifun wawad suti lin wahakar kaulu takrimu pokoknya setiap izin goermu mutlak kayitna hiji maklam yudok sepanjang kedihidopat kedua sepanjang kedising badalif jadi syarat izin goermon tidak terkerdina ka goermon salipat semaketan dalam arti ciri dia buka tak syarat ayat dulu hiji mun terhido pas kedua lamun terpakai alif atau mabuk mun eta izin goermon so terus dihidopat atau memakai alif lang wayak nate tulus goermon sarif nak ciri jer nak kudu buka rot ulah bupata maro tu bi'ah maja cukup sara tuh hidopat memakai alif sok pakai alif maro tu bi'ah mati hidopat jen maro tu bi'ah mati kum bi'ah matakum nah itu kan gara-gara hidopat alif lang jadi munsarif li'anna al idopaka minta sisil ismi wal aslu il ismi munsarifun li'anna al karena saya tosna alif lah wal idopaka minta sisil ismi li'anna al wal idopaka minta sisil ismi wal aslu fil ismi munsarifun li anna al karena sanjana alif lam wal idofat saja idofat minta sisil ismi tetap dina sawareh katampuan isim wal aslu fil ismi alif asal asalnya isim munsarifun termohon sarif merasa atamun alif atau idofat pun wayah jadi munsarif tak masuk bertina mereka ayo kan ayat tiga tak al-surif ayo kan ayat tiga oke ya wasalina riyat alami no nakrokan watat inak watat arus nah watam
kadang-kadang ngajanten anu kana non rokan kana jadi ciri rokan kana jadi ciri roka dinam biat alami bikin saumpama wasan biat alami wasakina dan bikin saumpama lapat tas wasat aluna bikin saumpama lapat tas aluna kok jadi non siriro pikir sautamaya alani kakina kat aluna berarti nia kakina naon do naon anu dimaksud kuyat alani ayat di negara pasal dikawin yang alani lah kulipiin istamala ala alidis naik ni sawaun kana fi awalil ya'u awil ta'u yang sapur til anu ngorong kana alus tasnian rek mimiti naku iya rek mimiti naku tak jumlah ayat sabaraha opat tasniah mudakar dhaif tasniah muannasa dhaifa tasniah mudakar muannasa tasniah muannasa muannasa sokar tadi ayat lunan ya nusurani Tansurani salamat rohihim nomoni abatan anil dramatis di anau minal amalil sati itu merah asap menyerap-nyerap setelah saya jawab tidak mahal jasa ini saya takut keluar itu bukan mahal kamu tak itu kita mah jawab syarat doer jadi jawab kita maksud naon ya alami naon maksud takina wasaroh bikauli tarina ila kulipiin intasala bihi ila ulun muhafaka sakur fil mudore nugas karbatan ya muqada muannasa muhafaka anti tanribi nah rata tadi opat aina hiji jadi nah naon maksud tataluna wasaroh bikauli tataluna aya ila kulli fi'lin istasala bihi wa uljam'i sawaun kana fi awalihi taqu awu yahu sakur fil murad nugas yang telah kuau jama bade mimidina iya atanafi sabaraha dua jama mudakar warib jama mudakar mohon yas aluna tas aluna jumlah sabaraha tujuh al-hasil al-ausat kalika ropa nakun nonia batina ropa imridikna wanon nopil modare illadi ore wanon nopil lihat alani tak alani aku nawayat alunatan watan alina tarhamina riwasuri rasul lantatil lah wah kumaha jabar jeung jajemna padku hareuy jadi bandas disiman kalam takun milik karo nikmat lama wahan ku hasarang arina buang kana simakun eta jadi cili lil jasmi bikeun jajemna apal sab'a aliflamna nia bahanil mudah ileh asal nama li jasmiha wa nasbiha buang mudah ileh gentian ku alif lam lil jasmi bikeun jajemna apal sab'a wan nasbi sareng bikeun jabarna apal sab'a kalam takuni litaro mimadlamakan al contoh eta tetap seperti lapan lam takuni litaro mimadlamakan lam takuni itu kabukasan anjing istrinya lira litaruni eta tetap kalayan supaya ngamaksud anjing istrinya lira madlamatan karena pangania ya pangdolina rogat nataran ngabuang kana non jadikeun ciri pikeun jabar jeung jajemna alusan alusan nalika jabar ku hadap non nya batina patah keras imridina
Oh, orang satul akali haitu tanta ditahat kono nirafimot. Macam nake kungabuan non ya batina syukur. Aku non nirafim dan anjasa mobil on satul akali haitu terjam. Oh gitu. Oh, kerajaan lam taku ni mana? Taku ni JR. Tuh katimu nih ya, taku ni JR. Jam alam aja jam nako nabuang non mohon apa nama taku ni nah sejak ke lam taku ni sok isi mohon ya nah lam yakun nah lam yakun kok ini gini aja litaruni JR jabar ku anak nudisin kan kalawan lah bisa pada lam harap jalan mana jo nyala juri deh tak jadi sama kanan nabi kalau lu lamin kodlah maka alam yakut takut lamin minul lapat mata nakawal lam yakut lam johot aku taruh ini jabar kan anu jabar kena anak nudisin kan kepada lam takdirlah diantara wajib di wajib alfiahna wabatan nabi kana hatman berniro wabatan nabi kana hatman berniro itu kan tok ini kan lam yakun liyaro liyaro lam yakun liyaro lam takun litaro lam takun litaro lam yakun liyaro lam takun litaro lam takun litaroma lam takun litaroma lam takuni litaromi lam takuna litaroma lam takunna litaroma lam akun litaroma lam nakun litaroma enak sekali ngelakuin syariat semua pelawakan ini. Macam ni sampai kali ini, prek, sorban, pada ya gitu, lumayan terus. Api juratu itu jelas alhasil kejem pula arus sabah iromnania ropa kunonia batina jabar ku ada kunonia batina jabar jadi ku ada kunonia batina suruh ibritina. Betina, hewa ya teh. Walhom satul akali roha urip binoniha nabi siwa hutan hadir. Jelas. Sok tak. Geningan kena ayat Al-Quran. Illa ayyakuna. An yang nawasib ya pun ya nunan etama lain apa lohong sama etama waulan dia nunan jama muannats dina bahjatul mardiyah wa amma qaulu ta'ala illa ayyakuna fal waulan mudhili wa nun dhamirunis wa fi'lu mabniun kama dia nah kira ayyakuna ayyaku antakua ayyaku nah itu ya sama sok tatimah atau idata sholat dihadihin nun riko ya di mana antal kena nun alamat rofa nun riko ya nun riko ya hati ayah non liko ya malam itu jadi ia muta ali koplayan nafsi mahal betul terjem non liko yatim walai sifat tak anak anak di salah nabil pilih anil cari baca lima kabla ya ilmu takar di mana non alamat ropa ataupun jam non liko iya menang soal jalan tiru cina teh hiji jajahan puha menang buang mun alamat ropa kasarna tahdipan oke yang suruh iya muta tahib cepet harus wajib pakai nungwi yang suruh nani
setawa kahiji jahat wa menang eta mun dinaongkeun buah nu naon alamat ropa dibaca yang suruni ngapuang nun alamat ropa teh keur jabarkeun jakeun ari ropa karena aya nun koya setawa kahiji apa dia asana ayat suruh nani menang buang nun alamat robana dibaca yang suruh ni kadwa wahid muha fi nani koya menang nun alamat roba digengkeun kana nun koya siap dibaca yang suruh ni yang suruh ni kumpul ni selain muharram and dikil meresok sukunkeun nun anu wah ane bisa ngabakan kaya aja kok gitu kaya ieu mah nu pakai demo bae Allah mislain demo Allah kene la tene illa ta itu pas atau nasikom ke harap keluar kok gadir misil masa parah iklam gelis manis dibaca yang surun nih pakat sekal katilu lal taklu menang dipecat dan dinahir dan dibaca yang suruh nani mohon wakuyak bisalah tadi ayat tak muruni biasa tak muruni biasa tak murunani ayat yang so makan wapat tuh dapun nunun maha ada minasid wal jazim rajen nun dibuang gaya ambil nu ngajabarkeun gaya ambil anu ngajajemkeun tadi gaya nun riko ya deui saratina sirat siran bahar wasir naon ngabet masur teh masur tuh kata cuma asur ayat kita sambung itu rawata biti tade wajaki bil antari wal miskin zaki itu minat abdi minat nawari Asro. Kata penting ya. Tadi itu satu penting kurimun. Asro epak lempang kuring. Tawangi jalan-jalan we. Mohon kemana kan uji. Udah dari itu. Tadi itu asro. Ada kami buat udah. Abi itu asro. Abi itu tawangi abdi asro eta lempang kuring abdi. Watati tara anjeun pasal penting anjeun tada logi eta mosok anjeun mosokan banget sa penting kuring lempang sa penting menuju ka uji nah ngasosan ngagosokan rara ieu nah ngasosan eta panas teh itu panas itu untuk sendiri. Kapan jadi malam. Dari. Tuh tadi kita ngosok anjeun nyai. Karena naon? Warga hati kayak karena raraian jadi kunaon bil antari kuminyak antar wal miski jeung kuminyak misik asaki anu masak bersihkeun gitu al antar al miski bergeningan. Makanya nama lain pot langsung aja pengertian dengan krem malam krem siap kayaknya akhiran anak nanti gosok ke naon dengan teh lubang kuat bikol dan itu dia kayak pengertian aja gitu prinsipal tuh kayak ini kawat embodi begitu kayak cairan anak itu nalah arti gue pokoknya gitu gerak jadi kakek jadi
di orang anak sengit gitu, sengit WC itu kan. Mana contoh watabiti, si sok tabiti. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan. Kadang nama watabiti, nah tatluki, nah mau itu. Tapi di buang nana non alamat sopak, nah sudah dengan ada lagu, di atas terpaksa lagu. Oh, ada itu watabiti. Asluki wasakibil antari wal miskin zaki wasakimu talan minal asma lima coba waktu tadi tidaknya gimana aja nama enak kamu ke jam 10 di mana sih ya ada tanggung hati maka membuat mana masalah dok nado